Ay, para rusing amatnya. Iya, can ngarokok di nanang tisuk ih. Komo kopi maya. Nih, puntung nyelap-nyelap aja ini dah batu ih. Tadi heula lah, sugan manggih puntung. Long, Pak. Astagfirullahaladzim. Ih. Sekunaon sih? Ngimpi yang rok sih mah. Ngimpi naon sih sia ih? Aneh. Ngimpi buruk kita mah pokoknya mah. Ngimpi naon? Ngimpi buruk sih mah. Pokoknya mah serem eta mah. Sia. Ngimpi sama dicium ku sia coba ih. Cuy, dina aja si aing. Nah, si ngimpi aing. Ternyaho po gua aing geus mah. Lagian sih mah ngarek sare teh baca doa Bob. Sia mah. Nah, baca doa sih gitu tah. Atuh sing lagi mimpi bisa milih ge hantu. Aing mendingan ngimpi dicium si Eris daripada cium sia mah aing. Aing kita hayang cium sia. Wah, sia kerciumannya. Tenyangka aing ih. So tau sia Siti datang sok fitnah deh. Ya iya, kita wae sia Siti ih. Atuh biasa anak kadang enak aing cuman gitu sih mah. Tah, si Bobby dia mah enak ngimpi cenah, di impian mana enak ngimpi aing. Jelas ya tah budak teh. Nu bener sih Bob, kumaha sana amis tak? Amis banget sih ya burung tah. Gua langsung hudang pas tadi dicium ku manehna tah. Sia mah. Kalau udang Bobby padahal marah sapi we sia mah. Kayak ku aing dili pula lila-lila sama 5 detik we. Bucu mandai. Iya, goblok sendal gua. Pokoknya, si tawa ngadek wae sia ampun aing. Nyao. Geura sia sih dah. Buset datang ke mimpi aing, jelas ya. Sia tahu tuh jelas mah, mabur aing mah sia. Sekali itu mabur dah. Goblok dong. Amit aing cung sia. Tempat-tempat tuh sia lempang teh. Nurut tuh gua sia ampun aing mah ih. Pacewa emang si Arka masih buru-buru awet sih lempang ke tempat ge. Nah kan sembako lain buru-buru gitu. Astagfirullah. Sembako tuh sia. Tempat sia lebatan bujar kesehatan. Oh, hareknya akan hajatan mah. Menghajatan sa deh. Astagfirullah. Sanu ngomong hajatan sih. Bener-bener celi sia mah mampet. Undur-undur doang lain sih nata. Oh, dulur sih ya mang no iya. Hajatan pernikahan apa hajatan sunatan? Kong, nu ngomong hajatan ampun aing mah. Sia aing mindar tinggal aing bae sia. Oh, heuh mah atunya sing lancar oh. Naon buan nu lancar? Ceuli tah lancarkeun. Jerona meureun cadas doang. Buset, aing sasa panjang jalan ieu teu manggih puntung hiji ge. Piraku aing kudu motongan awi koneng ieu jeung ngarokok. Ieu sih aing teu manggih rokok sapoe ge aduh. Sia kunaon Ipang ngomong sorangan gitu mulai edannya sia. Ngeunah wae sa ngomong teh. Ka mana di sia ti? Teuing aing ge. Abah soyu. Abah so ti. Bukakan sia duitna. Duit ti. Atuh sama ti aing duit mah loba. Tuh di imah aing karak di poean bieu urut keur peuting kebanjiran. Sia hayang ngabaso, tenang ti ku aing dibelikeun. Jangankan baso, krebi peti di ku aing dibelikeun. Sia mah loba gaya. Geus atuh hayu. Tapi kedeung ti aing teu mau duit cash ieu, duit aing di imah kabeh sia mah. Sia maju. Satungan leuweung nya aing nyokot heula, satungan di dieu. Iya atuh. Geus ulah ka mana-mana. Sia teh mah kebiasaan golek ka mana-mana pasti aya we alasan ada. Iya. Astagfirullah, aing sapanggih sia di wae Bobi. Ampun aing. Nuturkeun aing lain sia. Amit aing sia tah nuturkan aing mah. Pada amat cenah aja sing nuturkeun sia. Cara kemana sih? Nyawa aing tujuan ya. Sampe ieu aing yuk. Nempan dia buyur aing. Keren saya yuk. Buyur deh. Nu lain apa sih? Arek ieu moal. Mun moal geus teh paling tinggalkeun sia lah. Tuh ga, ilu aing dah. Bete. Eris, arek mana buru-buru amat? Rek neangan Siti mah. Lagi yang teh Siti mah. Moal leungit habis gede ieu. Santen namang melang bisa nyulik. Culik na ge sawaneun nu maling si Siti mah. Ya, si Siti jeung culik na galakan si Siti. Aju nempel teh Siti teu. Henteu Eris, henteu pan tadi aing ngomong henteu. Teu jelas. Teu kakana teu adina ararane jelema teh. Aing si Ipong menilila sabaraha nyokot duit sih.
Ampun si eta mah tutup mantai atuh tukang bakso nanya. Udah susulan ieu mah ieu. Yo si Siti segala endah, segala hayang ngabaso di nani. Nyaho aing tuh gak duit. Aduh, aing nyangan duit ka mana nya? Bang. Ya halaman wae di dieu. Asa atap sia. Bulut budahan datang nang sia. Buan razia. Razia di mana, Bang sia mah? Oh, terminal lain. Astagfirullah, karak ge sia cele di dieu. Geus renyek eta ceuli. Syarek naon sih ka dieu? Hese bolot. Di leuweung kolot, Bang. Ya, jauh amat cari nanda tuh nungguan di dia. Di itu atuh di ulah di dieu sia mah. Ih, ampun, aing mau ngobrol jeung si Akong can pernah nyambung. Ceuli si aya naonan sih? Bingung aing mah. Aing ieu rek minjem duit boga teh sia. Sia mah Pong, giliran butuh minta bantuan anak aing. Oh, aing teh boga. Buru deh pelit sia. Naon Bang, kudu suit teh jelas sih. Astagfirullah sanu ngajak suit sih. Aing minjem duit. Satu tungguan di dia sia nya. Tah kitu, kokong bager deh kos Ultraman. Tumben-tumbenan eta budak nyambung. Si Gana ceulina geus mulai cager. Kong, sing kaloba. Bong, lu Bong. Keren saya, pokoknya. Tuh, Bob. Saya motif lagi. Keren, Bob. Kau ini cuma tuh. Hei. Kos iya gantong. Terus tamang. Keren sih tuh. Bagus di mana? Jelas ya. Ora sih mah. Nora wes ya. Lagi sek nang si merah buyurok. Piara mah lumba-lumba, onta, sia embe piara mah. Kemel buyur. Ora sih mah. Iya bisnis ya menjanjikan nih bisnis. Keren, Bob. Untuk sia lah. Wadaik sama. Janji. Ora, ampun aing. Buktina saya teh beungar-beung arti baret. Kadang aing beungar Bob tenang weh. Pan butuh proses, Bob. Pedut salah. Ora sih. Nampak teh si Tita. Saya datang-datang Eris sama ipum kenaan ke. Ampun. Ya, saya sopan aja gitu mah tuh ge. Ih baper, hampura tuh. Soal lah karena teh Siti tata ditekapan kapanggi. Mak nang serius nang si Siti. Ya iya si Siti teh angen gede oge. Giring kandang main nama. Memang japati segala giring kandang. Nepo teh Siti teh sika bener. Tadi mah tuh si Siti babi tuh, tapi nyawa nama kemana buat? Ih ngomong atau tadi hese buntut buyur. Buntut buyur ke Semarok. Semoga cata ceper. Goblok jelas ya. Cuaca menik panas ieu. Bicara nama aing geng ieu mah. Wah. Ieu mah yeuh. Kudu mandi susu deui aing ieu mah yeuh. Mah. Orang ngawang. Aing naon diisi sia? Tahu sama kos tukun wae. Aing maka dieu. Naik minta cabai rawit lan biji katapa. Jangan ngomong biji katapang sih sia. Teu jelas amat eta ceulih. Lagian sarek naon sih minta cabai rawit? Arek metis lain sia. Mana kasih minta cabai rawit mah aing nabu ka mengtis. Astagfirullahaladzim, sanu ngomong mangentis buah sia. Disumpal sia koin teh bibir tah. Ih, ngananakeun aing wae deh. Sia geus sia tungguan di dieu. Kemana bukan orang wae. Ya, cabai rawit ya. Tah, sia. Gerus kena bibir sia tah. Panas tah, ngambleh tah bibir sia tah. Geus ka ditu dah. Pusing aing lupa sia. Ngananakeun wae. Geura edit ka ditu. Enggak temen ya. Ampun aing darah tinggi aing wae sia mah. Kemana nya teh Siti balik wae ka imah. Imah pas lagi ulin si Ipong kudu teangkeun ieu mah yeuh. Buset, isi kokong kemana sih? Lila amat. Lila amat, eta budak si Siti nungguan manten itu mah tuh. Sia Ipong aing teh tadi nungguan orang aya di dieu sia jadi moal ngabaso. Tenang ti, jadi pokona mah seubeuh ke deh. Sia mah jadi we aing teh tadi nungguan di ditu Iwan teh pingsan ge. Tenang ti, ke orang jadi ngabaso, tapi yang nungguan sesuatu heula ieu. Aya naon deui sih loba acara amat sia mah sia mah kalabangong hayu atuh jadi. Maunya. Lila sia mana? Ya cabai rawit ya. Cabai rawit. Jeung naon yang cabai rawit? Eta mah cabai pong lain bibit. Naon sih sebenarnya? Jadi kiti bieu manehna ku aing dititah.
nyokot duit, dah ngarek minjem, ngalah nyokot cabai rawit. Ay sia Ipong, jadi arek aja kan aing ngabasa sia teu boga duit. Padahal ngomong we sia mah teu kudu ujam pinjem kasih kokong, PA. Biwir kunaon segala keceplosan. Lain gitu ti. Ah sia alasan wae Pong lah. Tah aya di dieu eres meneangan tah tadi. Kenaon teh? Tetap ris Ipong, kemarin aja kan ngabasa tapi 30 duit sia mah. Heuh, itu modal amat laki laki. Lain semua daris, aing duit mah loba, cuma ke ATM na sanggeuk aing ngagesekna. Lah alasan wae sia loba laga. Ya ngomong ke nasi yuk. Coba ngeta cabai rawit cing nasi. Sia kokong, aing teh lain nganyakeun cabai rawit, kong, minjem duit. Tuh hayu pong ngarujak nih mah. Teh cabai eta. Sia mah bener-bener sejarah lah, sumpah aing geus thank you. Kan gara-gara sia si kong aing ditinggalkeun we. Nikna sia mah. Ngarujak mah bisa. Gimana ge moal mun kena ngarujak kedang. Wah mantap sia mah. Amat sia aing ngarujak mah bisa, ngarujak kedang ge. Bodoh amat yang mah tahu ngakan sia tah.